Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ieu nadom tafakur pikeun ngingeutkeun ka urang sadaya selaku umat muslim dan muslimat. kalitan ya. Dunia geus alam dunia geus ku bencana angin puyuh loba tangkal anu rubuh katut imah alam dunia beki poe geus loba jalma nu fase umat Islam ciledeg alam dunia beki angat loba jalma nu sasar kana takdir geus teu sadar masih hati
jelema